Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah pamidamang mah. Dinten ieu dinten Rebo kaping 28 Juli 2020 sapertos biasa pagaos bade ngajar pangajaran bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna materina nyaeta mikaweruh carita pondok. Carita pondok atanapi carpon nyaeta karangan rekaan atanapi karangan fiksi anu wanguna pondok sarta ngan ukur nyaritakeun hiji kajadian atawa sabagian tina kajadian. Karangan dina wangun carita pondok mangrupa wacana lancaran atanapi prosa. Disebut carita pondok lantaran lobana kecap anu digunakeun pikeun ngawangun carita kurang ti 10.000 kecap atanapi kurang ti 10 kaca. Ciri-ciri carita pondok anu kahiji nyaeta jumlah kacapna tara leuwih ti 10 kecap. Kadua, upama diukur ku waktu macana antara 10 nepi ka 20 menit. Nu katilu, kajadian anu dicaritakeun biasana ngan ukur hiji kajadian. Nu kaopat, palaku nu aya dina carita pondok henteu loba, ukur hiji atawa 2 urang. Nu kalima, caritana kurang kompleks upama dibandingkeun jeung novel. Kagenep miboga hiji plot, setting tunggal, tur ngawengku jangka waktu anu singkat. Unsur-unsur carpon nu kahiji aya tema atawa jejer, nyaeta gagasan pokok anu diangkat jadi ide hiji carita nu diyakinan jeung dijadikeun sumber carita. Palaku atanapi tokoh nyaeta jalma-jalma nu dicaritakeun dina carita. Perwatekan atanapi watek ngagambarkeun watek atawa karakter palaku atanapi tokoh. Latar atanapi setting nyaeta hal-hal ngeunaan waktu, kaayaan, suasana, sarta tempat kajadian anu aya dina carita. Hiji carita kudu jelas di mana tempatna, iraha kajadianana, jeung suasana keur carita. Alur atanapi galur nyaeta runtuyan kajadian anu ngawangun carita anu ditepikeun ku pangarang. Sangkan eusi carita bisa katarima kalayan genre ku anu macana. Amanat nyaeta sikap tur paripolah picontoeun atawa pieunteugeun anu hayang ditepikeun ku pangarang ka anu maca. Ayeuna pagaos bade macakeun hiji carpon anu judulna Hayam Kongkorongok Subuh. Kacaritakeun zaman baheula aya oray naga geus lila ngalamun hayang nyaba ka kahyangan. Unggal isuk eta oray teh osok dangdan mapantes maneh. Tapi keukeuh teu ngarasa ginding lantaran teu boga perhiasan. Mangkaning arek ngadeuheus ka dewa. Sanggeus mikir manehna inget ka sobatna sakadang ti tinggi. Maksudna arek nginjem tanduk ka sakadang hayam jago. Harita mah hayam jago teh aya tandukan. Sakadang naga menta dianteur ka ti tinggi. Sanggeus amprok dicaritakeun sakabeh permasalahan naga ka hayam jago. Maksudna mah nginjem tanduk ka hayam jago. Engke dianteurkeun deui ku sakadang ti tinggi ceuk sakadang naga. Hayam jago teu nembalan lantaran apal jahat jeung licikna naga. Lila-lila naga ngarayu. Hayam jago oge akhirna merekeun tandukna ka sakadang naga. Ceuk naga ka hayam jago. Engke tandukna dibalikeun deui dianteurkeun ku ti tinggi samemeh balebat. Lamun balebat can balik wae, bisi kaula poho ngawangkong jeung dewa. Anjeunna mere tanda we, kongkorongok sing tarik. Geus kitu mah, jung weh naga cenug ti tinggi teh arindit. Isukna samemeh balebat hayam jago kongkorongok satakerna. Sakali dua kali ti tinggi teu datang wae. Terus jago teh kongkorongok sababaraha kali deui.
tapi tetep titinggi teu datang keneh bae, nepi ka braina beurang titinggi teu datang-datang. Keun sugan cenah peuting engke pok hayam jago teh, tapi weleh ditunggu nepi ka subuh titinggi teu datang keneh wae. Pohara ambekna hayam jago nepi ka ngancam lamun titinggi datang arek dipacok nepikeun ka paehna. Ti harita hayam jago teh tiap-tiap subuh kongkorongok sarta mun papanggih jeung titinggi sok langsung dipacok nepi ka paehna. Males pati dumeh kungsi ngabobodo. Unsur-unsur carpon hayam kongkorongok subuh. Nu kahiji tema tenapi jejer, makhluk hidup. Palakuna hayam jago, titinggi jeung orai naga. Watek palakuna, pami orai naga jahat, sok nipu, teu syukuran, sok hayang nu batur. Pami titinggi daek wae dititah sanajan salah, teu boga pamadegan. Hayam jago, babari percaya, gampang dibobodo. Latarna, pami tempat di leuweung, pami waktu zaman baheula. Pami galur, galurna galur maju. Carpon ieu nyaritakeun sasakala hayam jago kongkorongok waktu subuh lantaran mere tanda ka orai naga nu nginjeum tandukna ka hayam jago tapi teu dibalikeun deui. Amanat, pami amanat nama ari hirup teh ulah sombong, adigung ulah sok nipu jiga orai naga. Ulah sok daek wae dititah lamun salah jiga titinggi. Ulah gampang dibobodo bisi kaduhung. Ulah gampang percaya ka jalma jiga sakadang hayam jago. Pagaos bade masihan tugas, nu kahiji prak baca carita pondok jangjang heulang dina buku paket. Nu diajar basa Sunda kaca 2 dugi ka 4. Nu kadua kerjakeun ngajawab pananya ti nomor A dugi ka J kaca 4. Nu katilu prak tangtukeun ku hidep unsur-unsur carpon jangjang heulang nu tadi dibaca ku hidep. Tulis kalayan jentre dina kolom anu disadiakeun dina kaca 5. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.